Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidh-dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-kidamu sifat kidam wa ma'nahu jeung ari maknana kidam annahu kana saenyana Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Gusti Allah la awala eta teu aya mimitina lahu pikeun Allah wadidduhu jeung ari lalawananana itu qidam al-hudusu eta sifat hudus wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhallun annahu kana saenyana Gusti Allah laukana lamun kabuktian Allah hadisan eta anu anyar lah taja yakin mika butuh Gusti Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa jeung ari Allah lah taja ila muhdisin muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib bi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-baqa'u sifat baqa wa ma'nahu jeung ari maknana baqa annahu kana saenyana Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Gusti Allah la akhira eta teu aya tungtungna lahu ka Allah wa dalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u annahu law kana fanian lakana hadisan wa huwa muhalun annahu kana saenyana Gusti Allah law kana lamun kabuktian Allah fanian eta anu ruksak lakana tang tubukti Allah hadisan eta anyar wa huwa jeung ari Gusti Allah lakana hadisan muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al mukhalafatu lil hawadisi sifat mukhalafatu lil hawadisi hartosna beda Allah jeung sakabeh anu anyar wa ma'nahu jeung ari maknana mukhalafatu lil hawadisi annahu ta'ala kana saenyana Gusti Allah ta'ala laisa eta lain Gusti Allah mumatsita anu nyarupaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar wa falaisa mangka teu aya lahu ka Allah naon yadun panangan wala ainun jeung teu aya socaan wala udunun jeung teu aya cepil wala ghairu dalika jeung teu aya perkara anu salian teu dicarioskeun minasifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat anu anyar wadidduha jeung ari lalawanan sifat mukhalafatul lil hawadisi al mumassalatu eta sifat mumassalatu lil hawadisi hartosna silih sarupaan Allah jeung nu anyar wa dalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu wa yajibu fi haqqihi ta'ala mukhalafatul lil hawadisi annahu kana saenyana Gusti Allah law kana lamun kabuktian Allah mumasilan eta anu nyarupaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar lakana mangka bukti Allah hadisan eta anyar wa huwa jeung ari Allah lakana hadisan muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib bihaqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qiyamu binafsihi sifat qiyamuhu binafsi wa ma'nahu jeung ari mu binafsi annahu ta'ala kana saenyana Allah ta'ala naleung eta wa ma'nahu jeung ari maknana qiyamu binafsi annahu ta'ala kana saenyana Allah ta'ala la yaftakiru eta teu mika butuh Allah ila mahalin kana tempat wala jeung teu mika butuh Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun kanu ngayakeun
Wadiduhu jeung ari lalawananana sifat qiyamuhu binafsihi al ikhtiyaju eta sifat ikhtiyaj hartosna mikabutuh Gusti Allah ila mahalin kana tempat wal mukhassis jeung kanu nangtukeun wa dalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu wayajibu pihaqih ta'ala al qiyamu binafsi annahu lawih taja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan wa huwa muhalun aya wahwaan asana wa lawih taja ila muhassisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan wa huwa muhalun wallahu alam annahu kana saenyana Gusti Allah lawih taja lamun mikabutuh Allah ila mahalin kana tempat lakana tang tubukti Allah sifatan eta sifat wa kaunuhu jeung ari kabuktian Gusti Allah sifatan eta sifat muhalun eta mustahil nya wa lawih taja jeung lamun mikabutuh Gusti Allah ila mukhassisin ka mukhassis kanu nangtukeun kanu ngayakeun lakana tang tu bukti Allah hadisan eta anyar wa kaunuhu jeung ari bukti Allah hadisan eta anyar muhalun eta mustahil wallahu a'lam bissawab.